Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro, kapanggih jeung orangnya di video ayeuna orang biasa arek dahar deui. Tapi di video ayeuna orang arek nyeun dengan sangunah heula nyata orang arek nyeun tumis cabe hejo. Hang nyaho prosesna hayu ikuti wae. Tah orang ayeuna arek nyeun tumis cabe. Ieu bahanna aya cabe keriting hejo, tah iya bumbu-bumbuna aya bawang beureum, bawang bodas, mecin, aya penyedap rasa royco, yang terakhir kecap. Nah, pertama orang panaskeun heula minyakna. Tah ieu geus mulai panas minyakna, urang asupkeun bawang beureum jeung bawang bodasna. Urang asakan heula cenah rada asak. Alah sia bro, gasna beak. Nah, berhubung gasna beak, urang pindah kana hau. Nah, ayeuna asupkeun royco na. Sacukupna we nya heuh, tong loba-loba teuing sing asin. Ayeuna urang asupkeun mecina. Terus aduk sampai asak, sampai bener-bener asak. Nah, ayeuna tinggal asupkeun cabena. Terus diaduk sampai rata kabeh bumbuna jeung cabena. Diaduk-aduk terus sampai cabena lempes. Nah, ayeuna urang pake cai sacukupna. Kurang aduk deui sampai asak. Nah, terakhir ayeuna urang pake kecap supaya lebih mantap. Ayeuna urang tutupan supaya tereh asak. A few moments later. Nah, ayeuna geus asak bro, urang angkat. Mantap pokoknya mah. Tah iya bro, hasilna geus asak ya. Pokoknya mah mantap pisan. Nah iya bro, ayeuna geus jadi ayeuna nya ieu tumis cabe. Tah tumis cabe na beuh
mantap juga namanya, kurang baik kan wae. Wah, ngacai pokoknya. Iya, aya tongkol urang memilih huluna kunaon. Nyata urang resep huluna. Pokona mah sedep pisan edan. Bumbuna bos. Tah ya aya lalapana biasa leuncak. Yuk asan can dahar yuk urang baca doa heula. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ayo urang sikat wae. Urang coba tumis cabe na. Panjang. Mantap. Mantap. Mantap pokoknya bro.
urang tambah deui. Tambah di tongkolnya.
Alhamdulillahirobbilalamin. Tah bro, video ayeuna sampai ka dieu heula nya. Naon maraneh rasa kana video orang ulah po di like, komen jeung subscribe. Pokokna mah dukung terus orang supaya leuwih semangat deui nyeun videona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edan pisan.